kawitan urang cek heulanya di lingkungan urang di kelas khususna kako diajar teh meh lancar kalau kabayuna mangga kita cek unta mangga cek katuhuna abi cek aya teu unta ya nah kalau saya tak sana saya tambahkan tadi kemudian iya Pak mangga kita saya urang adalah sasarangannya sok mangga dipimpin ku Darwin mangga di mana bacaan kurang malutan pelajaran pareja langsung saya kurang apa di mana sewang-sewang kalau di kawitan alhamdulillah tah kana ayeuna urang lajeng absen heulanya saha anu teu hadir kita ayeuna Halimah kunaon tah dina laungan anu minggu kamari tapi di laungan sata acana Bapak teh ngajelaskeun ngeunaan materi dongeng. Oke, dongeng teh kabagi sabaraha? 5. Aya 5. Apa hiji aya dongeng naon wae? Bener heula ngeunaan kawigakeun dina materi kita ayeuna hidup di pihareup nya terang salah hiji kawi Sunda. Boh eta kawi anu heubeul, boh eta kawi anu ayeuna tapi modern. Langsung bae lebet karena kompetensi dasarna ya. Dina kompetensi dasar di dia urang bakal ngabandingkeun bentuk info. Saja dina tujuan pengajaranna melalui pendekatan komunikatif berbasis TPAC. Satu acan dilajeng Bapak aya panglajar heula ya. ya Oke, fokus sadayana. Sirup Ali gajah Cacing Orai panjang langsung karena wangunana ya caping ya suling degung jeung rere jadi anu sifatnya tradisional elektronis teh nya zaman kebel ari bapak pada kumaros ari gook asup alat musik naon pentatonic nya kali itu nya tajeng bageun salah satu video kawi Sunda dan tergabungnya nya kesulitan tersendiri pada berlangsungnya hubungan seni hubungan elektron. ningali video kawi anu kahiji sareng anu kadua kita aya bebedaanna teu? Aya. Naon wae bebeda? Kubuy bulan mah kabus kana kawin duluan, upami yang kalang sajadah mah kabus kana kawin po. Oke kok, rumpakanna kumaha? Dina lirikna rumpaka. Kubuy bulan mah nyaritakeun jalma arti karesep. Mohon
pamiamparan sajada mah nyaritakeun jalma anu nuhun ka Gusti Allah. Anu diri ka Gusti memasuki Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oke. Tah, jadi ya ayeuna ulang ajeng lumba kakawin teh eusina pinu ku ajen atikan tangkosna nya. Lumba kakawin klasik sareng contoh lumba kakawin pop atau tapi modern nya aya bubul. Inilah biasa. Biasa Pak. Kemudian ya, pada bubui bulan tapi di dalam bahasa sajadah. Bubui bulan. Oke, maka di kemudian baiklah. Hamparan Oke, sama. Tah ayeuna urang bagi kelompoknya mangga ti paling katuhu Bapak ngetang ti hiji ke ti katujuhnya, katujuh ke urang hiji kartos. Mangga. 2, 3, 4, 5. genap 7. Oke, mangga kelompokna sewang-sewang urang ngajaturanna. Bagi-bagi, tugasna bagi-bagi ya, tenang. Oh, bagi panjang teuing, mangga sok dipengker ku soyos. Emang aya itu cetak kelompok desan ulun kumaha cetak? Mau cetak? Oh, sok atuh dipengker. Nah, ini tuh ini. Sahat dina, Pak. Tuan, mohon. Tuan. Apa nama dia? Masa dulu. Hai. Hah? Bapak saya. Ngopi. Kita ngopi. Seorang ke badai diri itu Bapak ya saya. Orang ngajang ngonclongnya ku aplikasi Field of Names. Aya Gesan Ulun, aya Tadi Malela, aya Gajah Agung, Prabu Aji Putih sareng Prabu Surya Diwangsa. Kesaha anu kahiji minton, siap-siap. Oke. Kelompok Prabu Aji Putih sumangga diaturanna nya ieu kanggo kelompok tipu salah urang kelompoknya perwakilan mewakil dibacakeun hungkul soal sareng jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dieu abdi ti perwakilan kelompok hiji bade ngapresentasikeun Punten kuihan deui kelompok Prabu Haji Putih nepangkeun wastapun Lita gitu. Nepangkeun. Ini tadi kan jelita menyebutkan nama jelita, nama kelompok kan harus itu. Abdi ini balik presentasinya jelita gitu. Abdi jelita di kelompok Prabu Haji Putih. Ya nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi jelita di kelompok Prabu Haji Putih bade ngapresentasikeun hiji pancen. Soal kahiji pek dadarkeun deui ngeunaan pangeunang kawih. Nu dimaksud kawih teh nyaeta sakurla. Nu sakitu wae nu posisi peuring biasa dipikahatur anu bade ditaroskeun.
Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi di dieu bade ngapresentasikeun pancen anu kadua Di kelompok mana? di kelompok Geusan Ulun. Sebutkeun bebedana wangun rumpaka KW klasik jeung rumpaka KW pop. Janten tadi tos disangkeun ku Kaeja nyaeta dipilih tina rumpakana rumpaka apunten anu kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rehat, ayo ke dana, ayo balik teruskeun gitu. Sok mangga diulangi dari dinya di bangkuna. Ayo balik teruskeun. Oh mohon satasana pada yang diperhatikan. Oh mohon. Jadi ayahnya teh kalau presentasi kedak kitunya, ayo balik teruskeun gitu. Pilihnya ya Pak. Kayak mangga cepat rehat. Jadi lu tos minton biasa minton deui di dieu mah nya. Kelompok Gajah Agung, semangat di Hatulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Tika Ayu Dewlandari di kelompok Gajah Agung. Abdi bade mempresentasikan pancen anu katilu. Baik tetelakeun naon anu dimaksud pada jeung padarisan dina rumpaka kawin. Pada nyaeta gundukan anu diwangka engam. Nah, Di aya patarosan. Musak itu anu biasa didugikeun hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prabu Aji Putih, semangat di Hatulana. Mangga, wayang nanya biasa deui. Kena benten, tong anu tadi. Kena wantun. Kena isin-isin sama bapaknya. Satu isin. Oke, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Melani Nadia Hasya di kelompok Prabu Haji Putih pada mempresentasikan pancen nomor 4. Pek tetelakeun kumaha cara ngabedakeun kawin klasik jeung kawin pop dipilih tina alat musikna. Ilaharna musik klasik mah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor pamungkas ya ini ya. Nomor 5. Mohon. Kita sih ke nomor 5. Kelompok Haji Malela, semangat di Hatulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun simkuring di Agustin di kelompok Taji Malela bade ngadugikeun pancen nomor 5. Pek sebutkeun judul lagu anu kaasup kana contoh kawin klasik jeung kawin pop. Kawi klasik nyaeta kawi bubuk bulan. Atur geus aya kalepatan. Ngapunten wa wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah presentasi di kelompok Prabu Haji Putih, Haji Malela, Geusan Ulun, sareng Gajah Agung. Ini tadi saya Gajah Agung kebagian. Bangunmu kelompok kebagian. Prabu Surya Adiwangsanya kebagian. Madari kumahakeun di kelompok Surya Adiwangsa. Kawinnya kelompok bayana dari presentasi. Kawin kue bulan tapi dina amalan sajadah. Ayo. Pada yang kue bulan tapi dina amalan sajadah sapada we. Oke, sok. Kue bulan. Bulan bahasa bulan. Kue bulan we atunya dapinya. Nah, ngalehan sok mangga atuh. Kue bulan sang
bangkuna sewang-sewang mengajana. Tadi nami kelompok kesimpan ditutupnya kurang evaluasi heula. Cik naon sih anu bade ngadadakeun cuk? Oke, rehatnya. Rehat malah sok kumaha rehat? Janten Pak evaluasina kacina kanana tadi anu tinu BB dana tinu kawin klasik sareng pop. Oh, Eta kami kawin klasik mah nya rumpakan teh wangunna puisi puisi buhun pun. Oh. alat musik ngagunakeun. Itu panginten Pak evaluasi di pengajaran ayeuna. Oke, anak-anak tuh mereka. Ya, anu di dadakeun kulehan, yang urang teh nya tiasa ngabentenkeun benernya kenaan kawin sudah klasik, sareng kawin sudah modern atau K-pop. Salajengna ayeuna urang frekuensi pembelajaran janten Pak Anggo itu si kawin ieu teh bakal penting pisan pikeun urang. Kumargi dina pengajaran teh henteu ngan ukur ilmu pangawur hukum nya tapi oge kana budaya nya kana budaya di sastra urang teh kadang-kadang tah salah sahijina dina kawin ieu urang teh diajar budaya Sunda diajar sastra Sunda kitu nya eta kita bakal penting pisan kanggo generasi kanggo kaharupna. Jadi orang teh kedawano anu aya viral-viral di media sosial malihan mah lagu anu viral teh lagu unggal begitu ka disepel ku sababaraha juta atau miliar kitu nya para pamilo mah di YouTube di TikTok misalnya rupana cara aya bahasan aya konten segala rupana di mana eta teh di Sunda di urang Sunda urang teh kedah reueus gitu ya karena naon anu dihasilkeun ku para kalau berkurang teh gitunya pemilih itu kudu dimulai budaya Sunda teh yang kawin Sunda ieu gitulah ya dan ayeuna para tos diajar kawin atuh nuhun gitunya anaan aya deui di urang evaluasi gitunya evaluasi naon sih urang teh diajar kawin Sunda teh gitunya anu bade ngadarkeun Pas diajar kawin teh gunana pikeun sarana hiburan sabab kumusik teh urang jadi kesan hibur. Rasa pamilih Filipina wangun sastra pikeun sarana nyampengkeun amanat atau lapisan anu bade dibikeun ka anu ngadengeran. Oke, Pak Kelas. Oke, alhamdulillah terima kasih dicekapkeun heula kanggo lawungan dinten ayeuna sataacan ditutup aya urang ngadual sasarengan sumangga ku KM dipimpin. Pelajaran mereka di Tatarina, para dosen ayeuna urang anu sarangan namanan calon-calon anu mah dikawitan. Alhamdulillah. Atur salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahnya Allahumma kita sayyana orang kapkeun wae ditutup oge ku doa kunuhun ditutup wae ku Bapak wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.